Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbiya'i wa mursalin wa uliyai waswari wassalihin wa jamilu malaikatil muqarrabin wa khususan rasyabul qadi ajilani wa sallallahu alaihi Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihi Kitab Tijan Darari wa Usuli Ma'buri Mu'assis Silati Mu'minina wa Mu'minatul Muslimin wa Muslimatal Ahya'i minhum wal amwas lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sareng wajib bihaqi ta'ala dina hak dihakna Gusti Allah ta'ala non al ilmu sifat ilmu hartosna nyahona Gusti Allah. Wa hiya jeung ari ilmu teh uningana Gusti Allah. Wa hiya jeung ari ilmu teh sifatun eta sifat qadimatun anu qadim qaimatun anu ngancik ieu sifat bidzati ta'ala dina zatna Allah ta'ala. Sifat ilmu teh nempel dina zat Allah Ta'ala, ngancik dina zat Allah Ta'ala, ayana teh dina zat Allah Ta'ala. Zat Allah Ta'ala kasifatan ku sifat ilmu. Yu'alimu anu nganyahokeun Gusti Allah biha ku sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara. Wadiduha jeung ari lalawana sifat ilmu teh al jahlu nyaeta bodoh. Wa dalilu jeung ari anu jadi dalilna ala zalika kana yen Allah wajib kasifatan ku sifat ilmu anu eta sanya tingkah jeung kalakuan laukana lamun mabukti Gusti Allah jahilan eta bodoh lam yakun tatang tu mabukti Gusti Allah muridan eta anu ngresakeun wa huwa jeung ari Gusti Allah teu ngresakeun muhalun eta mustahil. Penjelasanana Allah teh wajib kasifatan ku sifat ilmu tegasna sifat ilmu nempel di zat Allah. Zat Allah kasifatan ku sifat ilmu hartosna uninga Gusti Allah kana saban-saban perkara. Perkara anu aya di mana wae Allah apaleun nek anu di jero hate urang. Rek anu zahir, nek anu batin, rek anu goib, rek anu henteu goib, nek jin, nek malaikat, rek anu aya di bumi, nek aya nu di luar bumi, luar angkasa, planet-planet bahkan anu aya di alam kubur. Oge Gusti Allah terangeun uninga na teh kalawan rinci kalawan sarinci-rincina Gusti Allah lamun sapertikeun hujan teh manu turun Gusti Allah terang eta turun hujan teh sabaratus ribu anu pakseng anu maruragana Gusti Allah terangeun lamun aya beas teh mah di nu gelas Gusti Allah terangeun aya sabaraha hiji beasna sabaratus beas anu dimakan ku urang eta beas terangeun Gusti Allah terangeun kana sakabehna perkara. Pangeran ngaranna ge atuh Gusti Allah mah. Ari ngaran pangeran mah kudu nyaho kana setiap perkara nepikeun ka anu pangrinci-rinci anu pangleutik-leutik lagi Gusti Allah nyaho. Nek masalah kailmuan anu aya di alam dunia ieu. Nek ilmu fisika, kimia, matematika, teknologi kabeh Gusti Allah apaleun. Gusti Allah nguasai. Gusti Allah padahal sehakikatna anu ngadamelna ge sadayana ge ilmu-ilmu nu aya di alam dunia ieu teh. Allah ilmuna sadayana ge. Ilmu nyieun HP ti Gusti Allah. Ilmu nyieun teknologi canggih ti Gusti Allah. Hakikatna mah jelema, hakikatna mah Gusti Allah, syariatna katempuana ku jelema. Internet lah, naon lah sadayana eta teh ilmuna ti Gusti Allah Ta'ala. Zat Allah anu ngagaduhan ilmu uninga Gusti Allah kana saban-saban perkara anu rek arek dipigawe anu geus dipigawe ku urang anu pikahareupeun zaman pikahareupeun anu can dipigawe ku urang per detik samenit 2 menit ka hareup Gusti Allah geus apaleun nu bakal terjadi ka urang kos kumaha. Nah, eta lah pangeran kawas kitu kudu apa pangeran setiap jalma setiap makhluk mahkan tim makhluk anu pangleutik nepikeun ka makhluk anu panggedena tim makhluk anu teu katempo ku mata nepikeun ka makhluk anu bisa katempo ku mata ti jutaan lauk anu aya di laut Gusti Allah uning ngahiji-hijieunana ku Gusti Allah direjekian malah hiji-hijieunana nepikeun ka anu pangrinci pangleutik-leutikna hewan anu di laut
Gusti Allah uninga sabaratus ribu sabaratusna. Begitulah pangeran. Kekuasaan Gusti Allah teh mengetahui nyaho kana setiap perkara. Bahkan penyakit-penyakit anu di setiap jalma ge Gusti Allah apal. Da Gusti Allah panan anu ngadama panyakitna jeung anu nyembuhkeun kana eta panyakitna hakikatna ti Gusti Allah sadayana oge. Atuh ari Gusti Allah geus apaleun sadayana mah urang tinggal pasrahkeun wae ka Gusti Allah. Kitu panari jelema anu iman ka Gusti Allah mah da sadayana ge ti Gusti Allah. Allah anu ngatur, Allah anu nyaho, Allah anu apal kana sakumaha. Tingkah laku jeung kalakuan urang per detik-detikna Allah geus apal. Lalawanana sifat ilmu teh nyata aja lu artina bodoh. Bodoh teh artina teu nyaho, teu apal, manya pangeran teu apal. Pangeran teu apal samenit ka hareup urang sadetik naon urang nek berbuat naon pangeran teu apal, mustahil. Atuh lain pangeran nu kitu mah teu pantes disebut pangeran kos kitu mah. Nu ngaran pangeran mah apa, bahkan urang maotna kos bakal kumaha ka hareupna geus apaleun pangeran tah pangeran kos kitu. Aya namanya pangeran teu apaleun urang reka dieu geus ti dieu teh urang rek lumpat ka dieu geus ti dieu teh urang teh rek lumpat ka dieu tah apaleun Gusti Allah mah. Sadetik, 2 detik, 5 detik, 10 detik ka hareup pangeran geus apaleun. Bahkan anu ku urang nek diucapkeun Gusti Allah geus apaleun. Naon wae anu bakal diucapkeun ku urang. Anu terlintas di pikiran urang sebelum ku urang kapikiran Gusti Allah geus apaleun anu bakal terlintas. Begitulah Gusti Allah, begitulah pangeran. Kekuasaan pangeran kos kitu tak pantes pangeran kos kitu mah. Lamun teu kos kitu bodoh teh teu nyaho wah teu pantes pangeran kos kitu. Jadi sifatna Allah kudu nyaho kana sagala rupa naon bae perkara anu aya di kahirupan urang, di kahirupan alam semesta ieu. Nek nu leutik, nek nu gede, nek nu teu katempo ku mata, rek anu katempo ku mata. Naon jadi dalilna? Dan jadi dalilna Allah wajib kasifatan ku sifat ilmu teh nyaeta ana usahnya Gusti Allah laukana lamun magbukti Gusti Allah jahilan eta bodoh tegasna teh nyaho. Lam yakun tang tu bukti Gusti Allah teh muridan eta anu ngressakeun. Wah wajib ari Gusti Allah teu bukti Gusti Allah muridan muhalun eta mustahil. Jadi Gusti Allah lamun teu nyaho, Gusti Allah moal ngressakeun. Moal kasifatan ku sifat iradat lamun Gusti Allah teu nyaho. Mun Gusti Allah teu apal, bodoh, teu nyaho kana sagala rupana Allah moal ngressakeun. Moal kasifatan ku sifat iradat. Tah, sifat iradat ieu teh apanan ngressakeun Gusti Allah, berkehendak Gusti Allah, berkeinginan Gusti Allah. Misalkan orang lapar tak kehendakna dahar tak Gusti Allah apaleun tah urang teh lapar geus apaleun Gusti Allah makana urang dibere kehendak ku Gusti Allah titah dahar. Urang haus dibere kehendak ku Gusti Allah nginum maneh nginum pan Gusti Allah apaleun matakan ge matak Allah ngressakeun kitu kieu ge Allah nyaho. Lamun Allah teu nyaho Allah moal ngressakeun moal berkehendak moal berkeinginan. Nah, kos gitulah kehendak Allah atau sifat ilmu anu aya di Gusti Allah. Wa yajibu bi ta'ala al hayatu wallahu a'lam bissawab.